alam leuwih uninga di umur di dunia pun kan urusan dunia mana kabeh. Aik rugi untung jeung saja urusan dunia mana apa? Kunon rugi urang usaha mana apa? Kunon untung mana apa? Ngan kembalikan ieu kabeh ge titipan ti Allah Subhanahu wa taala. Ulah tepikeun tadi teh cek Jainuddin Amjad nah kos tukang parkir bahasana. Tidak merasa memiliki tapi merasa dititipi. Mobil sakumaha hade dicokot eueuh teu ngamu. Aya motor balik deui teu ngamu. Da dititipan doang harta gede arek saeutik keur aya keur eueuh. Ya titipan Allah geus kudu Allah dicokotnya. Lamun Allah cek paribasa geus karep ka urang ngamuliakeun ku perkara nu leutik bisa jadi harita kira jadi mulia. Ku perkara anu cek akal teu kaharti eta kudu tenar gara-gara lagu teh sulit-sulit seneng awalnya teh. Nakar viral di TikTok. Begitu sulit kali itu teh. Nah coba ya lagi ke urang. Jelema anu kos kurang norowadina pada ingin satu konten kunon jadi salam sa Indonesia dina TikTok tapi kan terkenal kadang-kadang. Padahal bukan sesuatu anu berharga kalau ditinggalin dina konten nama. Tapi ini sekarang Allah nya jadi. Entah segala sesuatu kan kullu syai'in biyadillah. Segala sesuatu kabeh atas genggaman Allah Subhanahu wa taala. Kan urang tara sadar bala badinya sok tepikeun ka lumpat kana hade jeung pikiran jadi beban pikiran. Tungtung nama lain mikiran perkara nu lain pikiran ul. Saya tadi jadi stres. Nu jadi masalah teh sok mikiran perkara lain urusan. Eta mah urusan Allah ulah sok di pikiran kurang bakal moal kaotakan, moal kasampeur ka otak urang. Penistaan terhadap Tuhan contoh sapertina isukan sieun teu manghidahan eta penistaan terhadap Tuhan nyata. Isukan kumaha? Ari siapa teh boga pangeran? Teu bangun. Isukan minggu hareup sieun teu manghidahan eta penistaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nyata eta mah. Berarti nganapikeun ka Allah Subhanahu wa taala, nganapikeun ka kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, nganapikeun kana yen Allah anu bakal ngamilik rezeki jelema. Ternyata teu sadari. Dosa hate. Boga pikiran ka Allah semacam la taqnatu min rahmatillah, la ta'asu min rahillah. Lamun diteliti, orang loba kana introspeksi dalam keseharian, dalam kepribadian, khususna urusan keyakinan ke Allah Subhanahu ngomong mau kudu yakin ke Allah, kudu yakin yang pas diuji masih ada diri sih itu perlu latihan mah gitu teh perlu dilatih salat aing mah salat ku salat itu kumaha cenah ieu teh anu mang la taqnatu min rahmatillah. Orang balikeun ka Allah segala sesuatu kabeh geus diurus ka Allah Subhanahu wa taala. Ning anu sakaliana aya cobaan, aya godaan dan sebagainya, minta ka Allah, ya Allah lamun teh mah ieu ujian teh Gusti, muga Gusti sing tiasa. Kan gitu sing tiasa istiqomah dina nampi ujian teh Gusti. Kalawan sabar, tawakal ka Allah Subhanahu wa taala. Selama orang dibalikkan ke Allah beres urusan. Ketika dibalikkan ke Allah runyem urusan sakitu begitu. Lamun kabeh urusan dibalikkan ke Allah beres. Mau jadi pikiran kumaha Allah we. Lieur ngopi-ngopi nu aya tong asa jadi pikiran. Rokok nu aya sikat tong aya. Lawean rokok weuh sekali basana aya heula we. Syukuran. Wah. Isukan deui kumaha kan gitu isukan mah nya aya deui milikna bener enggak? Isukan ge ya. Selama orang masih kene berpegang teguh karena prinsip-prinsip akal, selama itu pula orang akan dihantui oleh segala sesuatu ketidakmampuan dan pikiran-pikiran luar biasa membuat jelema rata-rata bingung untuk mengendalikan hal-hal yang berhubungan dengan urusan dunia. Kudu kumaha langkah kudu kumaha gitu. Selama orang pasrah ka Allah, mungkin dinakan.
mani tamada ala aklihi donna jelema anu tetegenan kana sasar wa mani tamada ala Allahi kafa billah jelema anu tetegenan kana kuasa Allah Subhanahu wa taala Allah bakal nyukupkeun lamun urang tetegenan ka Allah Subhanahu wa taala pasrah ka Allah Subhanahu dengan keadaan yang seperti ini lakonan-lakonan ku Allah bakal diberi jalan sedikit banyak lambat laun suatu saat bakal kapan tapi sabar tunggu instruksi Allah Subhanahu wa taala. Lain perkara nu kahayang urang. Emangna Allah bisa dipaksa ku urang. Gusti hayang kieu abdi teh. Cek pangeran teh sia saha. Kupan urang sakit lain tentang hayang. Hayang Gusti hayang kieu. Lain dina perkara urang butuh, tetapi dina perkara Allah kuasa jeung arek ngalaksanakeunana. Jadi lamun saperti kabaran orang boga hayang terus ku Allah diizinan dibere berarti muwafaqah jeung ilmu Allah lamun teu jeung muwafaqah jeung ilmu Allah mah jadi urang maksa sekali bahasana sakumaha dipaksa dan sebagainya mah bisa tuh dipaksa tuh jeung dina karepna Allah lain karep urang anu sok maksa kahayang mah nanti kieu pan kieu teh hayang mah made kahayang nama Indonesia teh meunang kamari teh ye jeung Malaysia pan kitu we oleh keneh wah depan kahayang ngan Allah kan merek kemampuan manusia kemampuan akal pikiran ku Allah dibere ilmu dibere jeung sakibat kita itu bikin yang ngelola kekuasaan Allah Subhanahu supaya orang bisa syukur tambah syukur makin jero orang berpikir dina makhluk dina kekuasaan Allah makin dekat orang kekuasaan orang ka Allah Subhanahu wa taala dina segala sesuatu lan tafakuran kurang ditadaburan kurang ketika orang nepi karena titik bahwa maha kuasaan Allah Subhanahu wa taala malah makin dekat ka Allah Subhanahu lain makin jauh lain justru manis zada ilman walam yazad hudan min Allah illa mudan. Tidak sedikit jelema nu nambah ilmu pengetahuan walam yazdad hudan tetapi henteu nambah hidayah Allah jeung taufik kan hadana illa bu'dan malah makin jauh dari Allah ongkoh bikin ilmu pengetahuan mungkin hebat tapi kunaon eta si jelema teh makin jauh berarti taufik hidayah Allah nu boga karak sebatas ilmu pengetahuan anu kurang diteangan can nepi kana hat tak ilmu mana hade mata pikeun kana hat lain seukur dina otak hungku dina pikiran hungku kudu geus nepi kana hate nentak buru-buru kunaon kabarokahan ilmuna marepet terus turun temurun ka santri-santri karena makharajanil qulub dakhal alal qulub perkara anu kaluar tina hate bakal nepi kana hate deui jeung nafsu langsung dina hati kan tak kurang kata malah sedang ingat itu pun kali ingat omongan guru ingat kenapa patah guru arek ngalangkah kieu teh aya benteng tanpa disadari ingat karena pituah guru-guru urang kudu kieu salah urang moal kana cek guru kieu eta salah satu elemen manfaatna mah kieu guru-guru teh arek melangkah kieu ingat cek guru lagi cek nafsu mah bertolak belakang jeung pepatah guru ban rata-rata jeung ilmu pengetahuan anu kurang didenge ye langkah urang teh rata-rata kadang-kadang bertolak belakang jeung ilmu syariat nu akhirna dipaksakan ya kurang terus-terusan melangkah berdasarkan hawa nafsu jeung keinginan akhirna kumaha disukan pageto tajong hanya ka teu ngawaro pun kitu lain teu ngawaro ka kolot teu ngawaro ka guru dan sebagainya tungtung nama nangkep tuur terakhir kan gitu ngalamun tungtung gara-gara teu ngawaro karena segala sesuatu anu diucapkan ku guru-guru ngomong geus berdasarkan hukum syariat eta teh geus buku aya jelas aya tuntunan aya tanggung jawabna dunia jeung akhirat lan urang mampu menjalani eta hal-hal anu sifatna mauidhah kahadian tina syariat bakal nepi saadah di dunia wal akhirat bakal kapan kabagian dunia jeung da kurang-kurang mah ada komo balik ke pondok pesantren kumaha kumaha ngaji bertahun-tahun malah 15 tahun masa nyieun bergejolak antara nafsu keinginan dan nilai-nilai spiritual anu geus pernah kurang di dalam itu guru-guru anu banting setir mah
teu hayang aja teh. Hayang usaha kos batur boga usaha, duit jeung sajaban. Hayang bisnis baladag-baladug jeung sajabana. Ngaji ngumurkan budak nu sareng deh, teu duit teu nih sajabana coy. Bayangkeun. Eta yang kurang kumaha encan ditimpah pamajikan anu tungtutan segala rupa, kita ngagoeng kana lieu kana tak kana. Batur geus kieu urang kieu keneh teh. Tapi asal sabar istiqomah. Maka kapan? Mana eta hese? Nuturkeun pepatah guru teh hese. Karena moal mata-mata dikalankeun ku guru eta pasti aya dasar hukumna. Anu karasa kabarakahan dunia jeung sabetina urusan dunia hayu sok manang arajengkeun dunia mah sok teruskeun. Usaha sing rajin, sing getong ngan ulah ningakeun salat. Kan gitu. Ulah ningakeun wirid, ulah ningakeun kewajiban. Eta laksanakeun kapan nih? Di akhirat. Tong di akhirat di dunia. Ku Allah henteu aya dunia mah ye dipaparingan teh luar biasa, tapi syariat kurang dilaksanakeun. Boga budak anu bagus. Eta nikmat keneh. Aya bro-broan jelema teh dibere dunia jeung segala ibadah dan hade, teu dibere turunan. Kadang-kadang ujianna teh itu eta ge sarua kan eta teh nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kapan nih? Mun asa istiqomah ulah leupas tina tali paranti, keluar tina hukum syariat, jalan terus, godaan pasti aya. Ketika aya godaan, sabar, tawakal, maju terus. Ulah putus asa. Ilmu dunia mah kabeh jelema bisa neangan. Batur bisa berepan teu bisa. Kan gitu kan? Si itu hebat kurang carana diteangan ilmuna. Adopsi itu kurang naon da ilmu. Ilmu dunia mah da adopsi ge gae dicontoh ka aing ilmuna. Gae teh malah dijajah bila perlu mah urang ka eta jelema. Maneh sukses wadai kieu kunaon si ilmuna? Kieu. Hayo sok kumaha carana ngadu kesuksesan ngadu strategi mah teu jadi masalah. Gae urusan dunia mah. Kali itu ka dieu teh ngan anu urang teh hasud takabur kan itu boga diri hasud ketika sukses batur maju teresep eta hasud teu meunang heugay maju barengan heugay alus takabur dina urusan dunia operasi usulan ibad asukeun maksiat hate diantawisna perkara nu tadi lamun urang geus maksiat hate otomatis makin jauh jeung Allah Subhanahu atuh doa teh mikeun makbul lin makna mardu teh meunang mikeun ngebuah mikeun qada itu kunang guru-guru kurang sok minta doa ka guru ka ahli ibadah nu istiqomah sapopoe pan ngaji Quran sapopoe ngaguru budak santri dan sebagainya istiqomah urang minta doa ka guru-guru teh eta aya taasir tina istiqomah taasir tina istiqomah wiridan taasir dina istiqomah ngaguru ka santri taasir dina ibadahna jeung sajabana urang minta doa ka jelema-jelema nu bararake nu sareng istiqomah teh supaya nambah kenceng keyakinan urang datang kabarokahan dina langkah-langkah urang intina mah berkah umur berkah harta berkah segala berkah lain berkah lain tungtuna mah dipo di berkah mah beuteung berkah keripu aya teh berkah mah lamun urang geus nepi kana makom kabersihan hate insyaallah doa ge tere dikob dengan kira-kirana orang minta keluar yang tadi akabatur gitu baru masuk orang diri loba kotor kurang ibadangan imah cek paribasan khusnuzon we pasti wae aya salah hiji doang orang anu dijabah ku Allah Subhanahu wa taala malamana keseluruhan keikhlasan teh kabersihan ka istiqomahan biasa naga aya tapak teh kuladang istiqomah sing istiqomah we nama kolot-kolot bakalan teu pinter teuing